banget nyerenge hartina juga seri tak lamun hati nak jelema keruwet dah karena banget tau ge sok tempo ku sia lamun hatena keruwet mah tetap jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tah ieu pipasiaeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir euy aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh kataki ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia ngomong kitu mah ngari perbah eueuh teu ngarti teh seren kita Kang hanya sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho
jadi Allah teh naonana babandinganana mun kita tadi atau aki-aki di baledog bae kaharti kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana teh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si eta nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur yeuh lieur euy contoh nama kieu meureunan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh dan di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya tiga batang kehidupan dunia nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu khairulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu deuleu jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun
eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba itu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jana rawuh euy ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge da dewek mah gambaran cermin sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal aslina mah urang teh di akhirat poh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya antenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut
nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ke kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkoh teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono rarawa teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh ninggalkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk si laing gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah mau nges era sia era ku si api oman era betak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah Jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Nah, jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon tina karya. Dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler ta nya
Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah us kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal tuluy dinejar jarjibul aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya nah bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mah ning nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug Aya ajab leuwih gedena tuh nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kemana nu alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha areng ku dedengean dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh oke ka bang ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno diantarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngaruksak jelema anu dingkeun ka bangkong diantarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon
naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang gitu jauh tina rasa rasaan ieu euy nah bet atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok sing lempeng ka ayeuna mangeran kana gulungan jadi ponon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajen pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum nginum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan kuntungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane malalesit bujang teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikirnya kan wah manya nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa bidu peuyeum bener bedok nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu
sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda, mana buktina? Mana tulang tonggong negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Dedeh bangsa urangnya Pak. Dedeh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngeunaheun di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa iwaluya negara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kanastain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang kitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu isi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak
bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun harta karun tertimbun kitu jang bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto pae ya ulah wakapa malang dikenalkeun sieun ulah wakapa can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah wakapa heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana si lain anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing salah diurang nya nya pa bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi gitu tah nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun MHP mi HP pikir jeung niat bisi kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko ojo neko-neko sampean gitu cek urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu jang nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jang kade ai geus wawa entong make jeung mikiran batur usaha waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megar Wadunungan nya mesti kena geus mah lah Yuswa jauh jeung bapak suka saeutik jeung nunuk jeung Dewi Nunuk saeutak saeutik ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raga anak yang ke orang pertapan deui nya Umma bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana amalan atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener lurus tujuh eueuh tuturkeuneun anak nya ceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek heueuh mun haji apo pantes asap kena dulat segala aya sadengar rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap bari jeung eling beh dar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet tukang pijet di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan leres eta teh di mana bapa ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu babu tukang nyeuseuh
sumujud ka Bapak teh tengijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku Bapak ini rek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing lah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curug laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sare itu sebuah biji teh Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina Bapak kalakuan deh gitu ilmu ajung ilmu lilin asal jauh jeung ilmu lilin ai kabaturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun kan tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh sareng jeung nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai Bapak nu samode kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaking tong gering ucu kanyaah emak tah bukan teh aya dunya kinasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku Bapak geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh buka duit potong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah bekejeung hayang nyanung lon teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah ai di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane nak keur dilembang ari teh soal tangka cau mah teuing teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja ye si kalalanyoan kita nafsu teh mending ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke Bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus